Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana, kumaha kabarna daramang, mugia sing sehatnya sadayana. Dina episode ieu, abdi Kiasari Zahra anu bakal maturan anjeun sadaya dina podcast Barudak Sunda anu kaopat. Dina episode kapungkur, tos diterangkeun perkawis kumaha kalakuan Nyi Endit anu peditna kacida. Warga anu aya di desa sangsara kusabab sagala kabutuhan pokokna beak ku Nyi Endit. Hiji sore anu panas, di tungtung desa saurang nini lempang ngingking. Anjeunna ngalangkungan daerah padumukan kalayan katinggal pinuh ku kasieun. Aduh, karunya warga ieu. Aranjeunna sangsara ngan kusabab kalakuan hiji jalma. Sigana ieu kudu gancang dibereskeun saur nini. Anjeunna lempang dugi ka wargi anu nuju ngepak beas. Nyi, abdi ngan ukur naros saur nini. Leres nini aya naon, jawab Nyi Asih anu keur ngagedur sangu. Di mana kuring tiasa mendakan jalma anu paling beunghar di kampung ieu. Taros nini. Oh, maksud nini Nyi Andit, saur Nyi Asih. Eta mah caket nih, nini lurus wae dugi ka pendak pertigaan, teras nini belok ka kenca. Engke nini bakal ningali bumi anu ageung pisan. Tah eta imahna. Tapi nini merugikeun naon kan Nyi Endit? Abdi hoyong nyungkeun zakat saur nini. Ah, moal aya gunana nih naroskeun ka anjeunna mah, pasti moal dipasihan. Upami nini lapar, nini tiasa tuang di bumi abdi. Tapi nya emang minimal sih saur Nyi Asih. Teu kedah walau nini. Kuring ngan ukur hoyong terang reaksina upami paralun nyungkeun zakat. Oh nya, punten wartoskeun ka warga sanes kanggo siap-siap ngungsi. Kusabab moal lami deui bakal aya banjir ageung. Nini ngabobodo ah, ceuk Nyi Asih reuas. Kumaha carana tiasa aya banjir di usum halodo kieu? Kuring ngeun lelucon saur nini. Kuring anu bakal mere palajaran ka Nyi Endit. Kumargi kitu langsung evakuasi. Bawa barang-barang berharga anjeun saur nini. Saatos eta nini angkat ninggalkeun Nyi Asih anu masih keneh bengong. Kira-kira naonnya anu bakal dilakukan si Nini? Pasti penasaran kan kumaha kalanjutanana? Upami kitu, teras-teras ngadangukeun episode kalima podcast Barudak Sundanya. Hatur nuhun sadayana. Abdi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.